yakin teu ieu doa urang bakal diijabah. Syarat ngadoa hayang diijabah hiji urang sintiasa ikhlasna. Lamun ngadoa teh mah usahakeun hayang bener eta bacaana. Ulah salah paham, ulah salah pengertian Pak. Di saat urang ngadoa teh lain diparentahkeun kita mikir-mikir hati daripada doa. Saur keterangan mandaa gopla qalbihi bahwa lagun. Sisa saja mah anu ngadoa putus poho hatana ka Gusti Allah bahwa lagun, maka eta doana si jalma dianggap teuing. Nomor kadua ulah boga rasa. Setiap ayeuna jalma anu diijabah dikabul ada bukan berarti hamba Allah tersebut teu boga dosa. Siapapun hamba Allah nu daek ngadoa saur Allah bakal diijabah, bakal dikabul ku Allah. Pan sok aya kieu aya bahasa geus dieu. Ieu ngadoa mah ngadoa saya loba dosa manya. Bener teh? Ulah boga rasa ka kadinya Pak. Allah ngaijabah, Allah kabul karena doa orang berarti lain berarti aya orang teh teu boga dosa. Siapapun hambana saur Allah nu daek doa bakal diijabah, bakal dikabul. Mudah-mudahan ieu bab doa sing manfaat sing barokah dikeun urang sadaya. Yakin doa urang bakal diijabah? Yakin. Allah ngajawab dina Al-Qur'an suratul Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wallahu a'lam bil muradih. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepada Muhammad, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku dekat dengan orang-orang yang berdoa, kata Allah. Apabila hamba-hambaku mau berdoa, kata Allah, ujibu da'watad da'i idza da'ani, maka aku akan ijabah, maka aku akan kabul doa hamba-hamba. Bapak, hayang teu boga anak anu sukses. Hayang teu boga incu buyut anu sukses. Mumpung keneh masih hirup urang. Mumpung keneh masih pedas. Mumpung keneh masih kuat. Terus urang ngadoa karena Allah. Rahasia doa urang terang. Bahkan aya di kampung abdi pernah ngobrol ke memeh maot eta hiji aki-aki jeung nini. Ustaz, ieu anak mah meuni loba, meuni 15. Tapi ieu anak aki anak nini nu daekeun masake. Doakeun Ustaz, ningang ti incu jeung si aya ieu turunan aki jeung nini nu daek masake jadi santri. Ternyata Pak, ayeuna teh incu jeung buyutna jadi harga. Itulah doa. Padahal waktu harita incu jeung buyutna can aya. Kan ayat atas dasar syariat doa Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.